Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit. Betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah, maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi, maha kawasa Allah. Nyieun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana, lempengan-lempenganana, maha kawasa Allah. Nyieun gunung, maha kawasa Allah. Nyieun laut, maha kawasa Allah. Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon. Sieun teh ngan hiji bae ka Allah, bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang. Sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak, tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui. Lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate. Bulu aya eueuh deui moal aya di hate. Laut aya eueuh deui moal aya di hate. Bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate. Langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate. Jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate. Nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hiji nu aya di jero hate Allah. Cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan itusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tapakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang. Jibril datang maneh ka ditu, layak didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi, sok ge lah ulah aya nanaon di jero hate teh, ulah aya apaan saan, ulah aya naon deuk kijang bae. Budak kagedean teh mah goblok tolong. Kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing. Anu aya ku ari mobil Pajero nu anyar. Atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah. Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti. Diragapna geus ralanyet sakumaha balon eueuh anginan. Gusti ganti deui. Itu tolong itu mah goblok teh mah. Lain ga deketan ka Allah ngajauhan. Mohon. Ya. Ieu mah tapakur teh tolol kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Ulah aya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi. Langit tadi eueuh, aju aya aju eueuh deui ulah aya. Bumi kitu keneh, mobil kitu keneh. Rugi amat atuh. Urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh. Mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang maot ditinggalkeun. Kumaha keangkeun di jero hate sih? Rugi amat sih. Dah, komo awewe mah nyangket di jero hate, masya Allah rugi. Nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawina jeung nu hideung. Hideung bebas engkeuna. Bebas. Sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan, boga. Kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur, moal aya nu daekeun. Emang guna kitu aing ge teu pati ku batur. Emang guna pendek aya di nyana, hideung aya di nyana, jobed aya di nyana. Aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong tak budak. Aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun terus nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres. Ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa sih nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia. Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi. Tolol amat, goblok amat. Kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu
Iya mah bangsana. Lamun geus itu hayu coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hati. Hiji be Allah. Cak Allah, cak Allah. Khadir. Sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing. Encan maot sama ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh, nu keraya di jero imah, sorangan di kamar. Nyana ku ari keur tadarus. Datang si Hidir. Datang nyan. Datang adi jero bae. Assalamualaikum. Salam saib. Kaget. Panto ditutup, jendela ditutup, tapi aya tlek. Ulah lumpat. Tah, bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat, malah wau oh Khidir sasalamat. Tapi ketika orang lain ka Allah teh ngalamun aing dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha, pendi. Oh, keluar jangan. Ayo naon pak, juri. Nah, eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah, Masya Allah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Terus diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya, kenal gak sama itu tadi? Yang mana? Yang tadi selamat. Iya gak kenal. Sekarang kemana? Orang enggak, itu Hidir. Jadi dia gak Hidir sasalaman banget. Balik deh dia sakit ngan sasalaman doang. Mentak sing ada besi Haji Pendi ti peuting. Maksudnya ke sorangan aja yang udah datang. Nah, ini Hidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Hidir dah. Pajar babaturanana berarti mantap nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah agung. Boga mata teu dideuleukeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya nama.